Aslun ari ieu teh hiji pasal-pasal sahiji. Alamatul bulugi ari pirang-pirang cirina baleg salasun eta aya 3. Tama muhom sa'asarata sanatan kahiji sampurna umur 15 tahun. Fidakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Wal ihtilamu jeung kaduana mimpi jima fidakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Litis isinina karena umur 8 tahun. Wal haidu jeung katiluna haid pil unsa di awewe hungkul litis isinina karena umur 8 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna urang jelaskeun saalit sarahna. Faslun ari ieu teh hiji pasal-pasal sahiji. Bibayani bulughil murayaqi dina martelakeun cirina baleg budak lalaki sareng istri. Alamatul bulughi ari pirang-pirang cirina baleg salasun eta aya 3 fi hakil unsa dina hakna istri. Wasnani jeung 2 fi haqi dakari dina hakna pamegat. Cenah cirina balik teh aya 3 cenah 3 di hak istri 2 di hak pamegat. Kumaha cenah? Jadi anu 3 mah aya di istri sadayana, pamidi pamegatna ngan ku 2. Ahaduhuma ari salah sahijina anu 3 teh tama mohom saal sarata sanatan komariatan tahdi diatan bittifaqi bidakari wal unsa wabtida uhaminin fisuli jamil badani. Anu kahijina teh nyaeta sampurna umur 15 tahun anu bangsa Komariah atau bangsa Hijriah eta ngaranna teh sanes RI tapi bangsa Komariah atau Hijriah. Bidakari di lalaki wal unsa jeung di awewe. Wabtida uha jeung ari mimitina anu 15 teh minin fisoli jamil badani nyaeta ti mimiti misahna badan tawa ti mimiti dilahirkeun. Wasaniha jeung ari anu kaduana al ihtilamu eta mimpi jima atawa kaluar mani. Nu kaduana ciri baligna nyaeta mimpi jima atawa kaluar mani. Wasalisuha jeung ari anu katiluna al haidu eta haid fil hakil unsa dina hakna awewe litis isinina karena umur 8 tahun. Takribiatan bi ankana suha aqala min sitata asara yauman. Nyata cenah sampurna umur 8 tahun takribiatan kurang leuwih bi ankana kalawan sakira-kira bukti nanak suha kurangna 8 tahun teh aqala eta leuwih saeutik min sita ta'asara yauman tina 16 poe. Jadi kudu kurang tina 16 poe tegasna mah lamun kurangna 17 atau 18 20 poe mah tamat acan kalebet head upama keluar getih head. Tapi lamun 8 tahun kirangna 15 14 16 tah eta mah kalebet kana haid atawa pas di hukuman balik seperti anu dipertelakeun dina ieu pasal. Wa amal hunsa jeung anapun ari hunsa tah kumaha cenah ari ngahukuman balikna hunsa atawa wandu atawa jalmi anu ngagaduhan jenis kelamin 2. Pahukmu tah dihukuman itu hunsa teh anu kana saistri tingkah sareng kalakuan in amna di mana-mana keluar mani minda kari hitina dakarna itu hunsa. Wahadin jeung kaluar getih head min farji hitina parjina itu hunsa. Hukima tah dihukuman bibulugihi kalawan baligna hunsa. Tah jadi hunsa mah di mana-mana keluar mani dina dakarna atawa keluar head dina parjina tah eta dihukuman balik. Wallahu a'lam bishawab.